Punten bade tumaros ari bumina Aryo teh nu mana Oh, pada milarian Aryo iya bumina mah iya bumi Aryo pami abi mah iya jamina Aryo teh iya aya manawi bade aya naon kitu. Ieu abi teh aya peryogi puguh manawi terang ka Mauun. Oh, nyari Mauun teh atuh Mauun mah sobat saya balad saya tah kieu pisan yang Mauun mah aya naon kitu milarian Mauun. Ieu abi teh aya peryogi puguh. Hok kabeneran aya peryogi mah da abi mah sobatna pisan si emak. Pokona mah duit si emak duit abi duit si emak. Sok enggal aya naon. Oh, ari kitu mah kareresan pisan atuhnya. Abi teh kieu ye si Mauun teh ka abdi teh gaduh hutang 1 juta Aryo tah. Abi teh dipiwarang nagih ka bumina Aryo. Aryona ieu mah atuh kareresan pisan atuh. Abi bade ka Aryo nagihna kitu Aryo. Gaduh hutangnya si Mauun. Sigana mah sanes Mauun ieu sanes Mauun balad abi sigana mah. Si Mauun orang ditu nu RT ditu sanes anu di dieu si Mauuna. Duh, bener Ih, kumaha sia teh? Apaan tadi teh cenah teh Aryo, Mauun teh cenah balad abi, sobat pisan. Nah, ayeuna jadi beda kitu atuh Di leres da sabenerna mah abi kada jujur mah. Abi teh sahrul Tah pami ieu mah da bumina Mang Sarkim. Ti payunya. Aduh, ieu teh tos magrib. Ti payun, Assalamualaikum. Heula ieu kumaha ieu ye? Cenah bade bayar cenah. Ari ngomongkeun hutang geuning kalah ararinit nih mau balayar geuning kumaha di aing mah tanggung jawab pisan. Ya anak muda. Ayo yakin sok datang ke Sipa. Antara emak teu boga duit, emak arek nyumput. Dan bejakeun we keur kanu hajat kitunya. Oh, siap mak laksanakan. Sok emak atukan. Masuk. Ya wah itu si emak. Anak muda. Ka mana indung maneh? Oh, milarian si emak teu aya, si emak teh nuju kanu hajat Kanu hajat? Kanu hajatna ka mana anak muda? Ih, duka bos. Ai ka mana mah pokona mah tadi cek si emak teh cenah bade kanu hajat si emak teh. Katunya bos, ek ditaroskeun lah ka si emak. Nya sok atuh taroskeun heula. Rio sok sugan ka mana-na. Tungguan atuh nya bos didinya ek ditanyakeun ka si emak. Mak. Tuh kok si Pana aya datang nanyakeun cenah. Ai si emak teh ka hajatna teh ka mana? Lah, maneh mah anak muda. Mun urang bejakeun we ka Ciamis kitu. Siap mak, kayak dibejakeun ka Ciamis ya. Heueuh lah siapa segala wae. Gawat. Bos, ya cek si emak cenah. Si emak teh tadi kanu hajatan teh di Ciamis, Bos. Di Ciamis? Di Ciamisna teh di lemur naon anak muda? Duh, hilap euy teu ditaroskeun. Di Ciamisna duka di beh mana mah. Kumaha atuh nya? Yeuh tanyakeun Cung. Ciamisna di mana? Barijeng ya. Di nu hajatna teh aya dangdutan mah. Duka aya dangdutan teu mah ngan ku abi cong ditaroskeun lah ka si emak atuh nya. Obosna tungguan di dieu nya. Mak, itu kok si Pana geus nanyakeun deui. Cenah di Ciamisna di beh mana? Terus itu teh di nu hajatanana aya dangdutan teu mak? Maneh bejakeun di Sinang Rasa. Dangdutanna aya. Maneh mah urang geus nyumput hayu bolak-balik wae. Pisan pugu geuning. Mak bisa salah ngobrol tadi teh. Mak teh berarti kanu hajatna teh di Sindang Rasa. Terus aya dangdutannya mah nya. Geus gawet aduh aing nyumput-nyumputin bolak-balik wae. Kumaha sih? Tungguan mah di dinya. Bos, ya cek si emak cenah. Dangdutanana teh di Sindang Rasa di Ciamisna. Terus di nu hajat lagi aya dangdut, da si emak ge keur joget di ditu. Oh, di Sindang Rasa. Ya udah atuh, saya mau nyusul ya. Makasih ya infonya ya. Wah edan arek nyusul. Gugus si emak lagi keur jumput di dieu. Mak, ieu mah geus indit ka si Pana, Mak. Geus indit anak muda. Geus atuh tuh. Ek nyusul ka Sindang Rasa cenah, Mak. Wah, kerja bagus. Anak muda tuh.